lele sih eh. Coba enak. Panjang dia sih bisa ngomong. Ayo Rek nolong ke santri di Kobong, Gri. jajannya di mana? Harinya di warung. Bagaimana? Itu atas salah lele sih apa? Ben. Yuk. Ben. Alright. Kamuran eh. Ah, biasa we yuk. Kerjangjian yang bener. Mau nih yuk eh. Ho jeung bala-bala. Beda sih. Oh, siap. Kopi, Ben. Kopi naon di mana? Aduh, aing teu aya na. Sesok panjina kopi. Engke sakedeung deui teh. Oh, ayeuna. Kagok sakedeung deui. Aduh, aing mah. Udah sare. Kagok sibuk ya deui. Sok buru atau lo balik pokoknya. Tinggal sakedeung deui. Udah bakal dibayar. Lebar aing mah. Nganyuk mah sok. Kalau masalah duit aing mah bukan nama lah. Sok buru udang sare yang ngopi kita tadi. Riweuh meuni. Oh, atuh kawan kawan. Cara ngopi yang udang sare. Kasabaran pisan masa sakedeung deui waktu nanti euy. Ulah ayeuna pokoknya mah ye. Udah biasana kan urang mah udang sare sok ngopi. Nih, sok bae tadi ah. Kok urang pacekeun ah. Juga goreng sup. Ya pengocekannya aku. Urang spesialan urang teh. Yalah. Gila atuh. Riweuh ieu da euy. Mana pengoceknya ye? Eueuh. Aduh, di jero di mah. Goreng atuh kagok. Aing udah resek kata dia. Naon ieu? Sesungguh tadi terus tadi. Mana? Aing makan karek kopi lagi. Aing ka mana ya? Mang bae ngilu nyumput. Nah, jeung jangan lupa sia tuh. Ngilu ka jero nya. Sok buru ah. Ngilu ka jero sagede di. Sok buru. Cuk aing oge ditengke nih rese tuh. Cuk aing di ngarariweuh patak engke ngopina. Sama kurang geus ngopi, nyoba puasa PR pisan ieu mah. Riweuh paduh. Biar bapak garaning euy. Ayam di luhur. Baru ke sana ya. Nah, baru ke arah belum janjian di warung eta. Daguana didinya sakedeung deui terus datang. Udah dan maghrib, Bos. 2 menitan nih. Nah itu. Wah, sama batur sih tuh, Bro. Ah, kayak bikinnya jangjangna mangi gitu. Mana dia warung lah, mana kami tadi. Kemana ulet lah baru dah. Bos, arasaku. Gagang teh kumaha gitu enggak ada bulan puasa kita amal lo pakai nafsuan. Naon? Dia ditaros, Bos. Ini si Amin. Si Amin, oh, Si Freddy, oh. oh. Aduh, dia subhanallah. Ada cukuran gimana mah tuh. Tinggal nyampur sih jam bisa ngawa aing mah. Lilanya. Ya penting itu kopi poho di luar deh aing mah. Aing mayar we kita tamu ku aing mah. Kepanggih itu orang euy mah. Kumaha tuh? Bayar kagok. Antep he. Heeh. Anta bala-bala. Heeh. Arek mana? Tarigu. Banyak sih ya. Lain tinu aci sia teh. Tarigu atuh sih bala-bala mah. Macengkol. Komo ya tuh kalau bala-bala sia tuh naon ngaranna? Naon kuneng aneh. Areng naon sia tai. Kayak baru. Wortol. Aya sih paling ditimun di jero. Tuh kacir kelamang aya. Eta nu hejo na. Eta bong daun sia. Ieu make minyak naon eta? Goreng. Minyak kelapa sia teh. Biasa ya. Maya kelapa ungu. Mana kelapa? Minyak kelapa itu sia teh. Bohong bulan puasa. Segeraring. Tek meuli moal sih nya wae. Sabarahan? Ya Allah, 1000-an sia da ieu murah. 1000 teh hiji dua. Hiji. Amun 500 sama dan anu gestisnya bae anu eta. Sapotong sia teh sanguan. Mana bawa otong? Ini kacida pisan. Mana bawa otong? Jeung berpuasa ka naon teh aing nukur jeung gararing sia tutung aing nya wae. Tek meuli moal meuli sok kakak. Lain kan bala-bala hungkul. Aya gehu, gehu gitu teh. Gede hulu ka saya. Gehuna ieu tahu ieu lain cibuntu lain. Aing tara banyak bala-bala yang nutup aing. Mana tutut? Ge bala-bala Tutut cenah bieu. ieu kan ujang euy aing keur puasa ieu teh. Nyiapkeun keur bararuka puasa nah mun goda. Aya teh gehuna mah ketog eta. Lain ke belatung nangka sia teh. Goreng nangka.
Singa sana goreng nangka ke. Nah, tuh menirungsing dah bakal dibelian. Gosok belian ada segedeng deui. Heula ini nanya heula ieu togena anyar atau nu kamari ya? Riweuh anjing. Mana gehu? Sia tanya udah beli mau anjing. Ih, aing Hari ieu kopi saya. naon? Teuing teu apal aing mah keur goreng tadi ke sibuk aing mah. Sabelum pisan sia teh. Sabuk we. Sibuk. Sobek. Kecil pisan aing aduh mati uji keur puasa ge teh. Kopi saya. Teuing teu saha. Ada tuh. Pahit. Nah, mana minum kopi? Kan biar ada. Can dia mau urang. Baik. Wah, entah. Baldona kamu, baldosa. Atuh betul. Pamali urang salah. Entah Allah yang mau melihat. Malaikat pencatat malah naon mah. Ayo kopi saya tadi lah. Teuing dirinya teh kena oge. Nuduhannya. Naon? Baru dah keluar janjiannya. Lain ah. Curiga, aing mah yang curiga si Freddy jeung si Mamin lo, ya mah lo. Bal, sia keluar. Ya kana kagok kok. Ada asli ada. Alhamdulillah alamin. Senang tinggal ieu. Ya barudak. Ya. Bang gratis beakeun lo kopi kok. Naon sih gratis aing kena goreng ya do ya kumaha ieu? Aing manggi kopi ieu mah. Emang sakal baru. Be aing mah. Ada asli ada ieu mah. Sok minum malah tuh urang minta. Lain sih teh aduh bayaran. Bayaran ai maneh? Banyak aing teh aing wae gitu. Sadang. Santri pemingkaran itu kan mah. Ada, sok. Dengekeun ada di asli. Lili lieur. Bayar ieu. Minum usaha bang ieu. Mamang ge. Nyanya bayarnya. Bayar mana bakal dilaporkeun. Oh, laporkeun. Kalau pada sih ngecekeun barunya. Dan baik enak. Anu mau naon ya aing bae bejakeun geus lah tahunan pada dari kuyung. Sekarang orang mah santri pemingkaran nya. Pokokna mah mana jeung si Freddy bejakeun ka ustaz, urang mah bisa mau sekarang buat nawariana ada dah. Mana mah tadi kesediatan di puasa. Pokokna dipacekeun. Ayo cekeun. Go. Lagu mah. Naon sia aduh. Bayar nanya di si Mamin budak gua ieu. Heuh. Pokokna mah gagah. JWJ. Boy, Ngomong tadi waktu puasa tuh gitu. heuh bulan puasa pas urang tadi keur sibuk. 5 menit deui sia teh mutal mah. Rumah ringo. Jadi we batal 5 menit deui teh gara-gara bieu nginum kopi. Kopi na aing ngopi bieu. Nggak usah sekali. Kagok ngopi sekalian lah. Aing mah mending rumah yar deh. Nya udah geus sadar kagok ngopi we sekalian. Dosa udah segar ieu lah, bae dosa mah da maraneh dan urang. Lili.